Si Siti, aduh, langsung ngeket sama, kanu kelek deh, ngeket lagi. Aduh, ayeuna teh kerjanjian di, jeung si Siti orang teh, orang telepon gitu si Siti. Mana telepon teh? Oh iya. Halo Siti. Halo Aa. Di mana? Oh, janjian biasa weh. Nu di bangku rungkat teh geuningan. Tah, siap dragon ayeuna nya. Jam 25 lah. Jadikan ya. Siap. Terus di tempat Siap. biasanya. Hayu. Bilangnya rakyat Orang ya, tepat. Aa. Yang Akang, Siti. Ya. Jadi teh, ieu mah pangis teh. Aduh. Kudu ngapan si Abah ieu mah bebeja teh. Abah. Ayeuna panggih jeung si Siti. Doakeun ya, Bah. Kaden tuh. Kan kamari geus dibereng duit teh ya. Sesa teu? Lamun sesa bagikeun, Bah. Om salarang atuh. Nya. Geus lah tuh, Bah nya. Iya, geus didagoan ku si Siti ieu teh. Assalamualaikum. Telat deui bisa dicarikan di ku si Akang. Siti, Kan? nyak naon eta di? Lah Akang mah tara mawa mamen jadi abi Aduh. hendak di bumi. Gelis kieu ini, aduh. Apresiasi apa? Da Akang teh kasih mah ku Siti teh. Nya meuni gelis pisan. Bener. Salah. Si Abah gitu gara-gara si Abah mah. Sok atuh di mana? Itu. Nah, si kosong. Aing masih tuh mah. Tadi periksa. Ente. Enak deui atuh Siti. Kabuding. Kayak kenyan ku si emak. Ya yos lah. Naon. Punten. Ini Akang teh kumaha kasih teh. Ya gitu pokoknya mah. Benar terutat ya mah euy. Ya, Akang di Canaka Bumi. Oke, tukang dama Siti mah ngerakeun jeung dia uhun tuan. Hah? Buntu? Ompong. Bah, tenang. Akang mah loba buntu. Buntu loma we pasangkeun.
Alah, eta Kak Mas Siti. Bukan, bukan. Maksud akang teh itu palsu. Gitu. Oke, Kak Bumi. Gerak ke. Nah, itu sepatu. Sebelah. Aku nggak jadi gue sisiran. Tapi beja, si Titi kama. Itu. Lain beja atuh. Kayak akang beren dicarekan. Dengan bebeja ge pasti dicarekan, tak mana. Si emak mending segala kerasa. Aing ya gablek anak si Siti ka mana wayah kieu jeung aing teh panas tiris Gusti. Ka mana si Siti geus pasti ieu mah nya. Astagfirullah nyari gitu. Ka mana si Siti nya? Wayah kieu can mantau gane wae. Siksa aing gitu. Masalah ieu mah sigana si saha teh si Raja Bangkong. Siti, ka mana ya budak ya? Oh, itu jam temak. Sebuah 7 ayeuna teh. Geus 2 jam tah budak. Ah, nyedek ku. Terus bade ka Siti. Siti, akang mah. Jangan naon teleres mah. Akang ka dieu. Komo akang mah tanyakan hayang kasih emak akang mah. Kawin dengan emak. Lain aku pengen kawin kasih emaknya di Siti atuh. Aku kasih emak. Ini tuh akang mah kasih Siti we. Amit-amit. Kamu silahan akang bang bade nolongan Siti jeung emak. Kamu sih bah? Wah, atuh akang mah panghareupna we pokoknya. Geus we tong hariwang Siti mah akang mah sagalana we. So, urang buktikeun oke. Diantos bikin aku Siti. Siap. Kosong nih atuh kayu Bangko mana erek ngomong ka ilunga di kapilaan deh nasib aing teh jeung erek nyium sagala deh si kumaha aki aing teh tinggal aing erek langsung kasih aki saya. Assalamualaikum. salam halo Pak Komplek ku aing geus geus bubung. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam Sep kamana wae Ki Aya Ki. Tadi teh dengan benar Bangko ke si Siti. Bagi cemerek mau ke mana? Senang kamu tuh ada copok senang. Aki ada bener di batu alita. Ada si bener Bangko. Ngomong si Siti teh. sandirerat eta teh Aku lupa di parabotan tapi aku wing di band lagi. iya teh Sep Lagi. Patah nyokeun ke hareupna ieu si Siti bakal dipundi. Teu. Siti mah bakal Kok jampedan ku aki aku wing mah. Abang wing diajukan kayak kecek wing mah janji ke aki. Di mana wing jadi di sisi ku aing pamalik narik helikopter. Oke, pasien saya lah nya, yang pengayak kena melati, sesata di tamu. Melati juga ieu teh aningan jago kulo anu dibakar. Lah pas kok ngurasan aki gancang. Wing yang jadi jeung si Siti ieu.
Siti saha ngaranna teh? Siti Kurhijah. Mana turiem? Mantrim. Turiem ngaranna mana? Butuh teh goreng patut mana? Yakin nulis euy. Ieu, Sep. Tos. Sok dileun. Benar ieu teh. Bener. Kedende ge datang si Siti mah. Sebenarnya bangkong terhabok si aing sih gore cai di si aking itu. Sini kumaha kieu sini Ki? Ayeuna bawa eta ieu anggar pake datang ka si Siti. Pangilan. Teu tah. Cimat aing atuh kitu mah oke. Besok ini telawe nya. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam. Oh, nya gila. Mak. Assalamualaikum. Kaluan mah itu ngomong ke emak. Ari ieu saha? Make mama bener bantu segala. Aduh, Emak ka mana maneh? itu mah jalan-jalan. Itu si Titi kita ngomong ke emak. Ari ini teh. Sudah Mana Siti? ngomong mak. Aduh si Siti itu ningali emak keur gering. Panas tiris ieu teh yang teu. Siti. Ini ngomong ke emak teh. Geus penting gitu, geus penting. Mata pintu mana? Ayo sare. Ngomong ke emak, ke mana teh. Mana hayang di ceca deui gitu. Jeung eta sepatu emak di bawah sabana. Tuh. Iya mah. Asup. Mana bangun nih bawa aya naon. Eta nih bawa aya naon ieu teh. Nya atuh mah dikeula atuh. Mau lukis sepatu teh. Asup sia ka jero. Hah? Rek naon deui? Bade kalebet Rek ka naon? Siti. Heeh, rek naon? Geus peuting ieu teh. Kagok mah. Abi teh bade ka Siti. Sontak mah. Rek epi omongkeun kitu ngomong. Heeh, atuh mah nu jelas. Udah, asup. ngadat atuh jadi sieun abina. Yang geus asup sok kali asup. Kayak ngomong naon mari kali. Mohon atuh. Sampai dia teh ya kemaksadan ka Siti. Tetep bawa ka ngambek. Hampura da mah kadang-kadang sok luas. Itu mesti Siti eueuh teh. Dan dijagaannya kamu mah tuh mah Betul, betul. ya meureun mah abi teh dijodohkeun. Alah, eta mun jodohkeun. Anu jadi kepala. Ye, ari jodoh mah dijodohkeun mah ngaranna ta'aruf meureunna jang. Nah, ari mah papanggilna di mana? Bisa panggil kieu bisa. Di mana mana teh kan mana matara ka mana? Ma apa mah? Ma apa? Wah mana yuk minangnya? Keluar tanpa ngomong sama. Bersama Nita Alibari Tarasi Kawaru. Oh. Ayo bujang di mana? Eta kacamata cing ningali mah. Eta dulu. Tuh, kacamata ada dua. Cing balik halus tuh make ieu nya. So, baiklah yang emak lah. Benar emak guys pisan euy. Geus ngorare.
gue eta mah jak emak we lah. Yang mah. Hadiah. Mak. Eta naon pipi ditamal? Ada TV aina pas gede di wae mate. Cuk. Gusti panas diri si mama teh gitu. Ya. Mama teh nanaon hasok wae. Anu bener-bener merenang. Ya. Pasti Jaga mah. anak emak. Senangkeun anak emak. Lain Untuk disia-siakeun mau cek perasaan Indonesia mah. Gitu. Ya. Dijamin. Oh. Tadi ge tos nyarios. Itu aya naon Cici Siti Gusti. Ya Allah, ini seberapa bangku lompat. Gusti itu empot. Kuat cerita. Nuhun ya ampun. Nuhun. Si Siti. Ada si Ujang ke mana? Galak orang ke mana galak? Yang? Yang? Tekunan naon mana? Henteu mah. Tekunan naon mana? Henteu. Aduh, Gusti ae. Cik siapa? Coba tuh ari. Itu naon Aduh Siti tinggal di di mana? Panggas. Ada di mana? Segala, itu bisa masakan. Bagus mah, oh itu karunya urang mah kayak ngaletikan. tak geus ieu mah mau di kepesar oge moal leutik-leutik ieu mah. Itu anak-anak itu disebut itu. Masalah alhamdulillah. Alhamdulillah. Hatur nuhun ceknya. Dua mah teh. Ieu nu bungsu. Kadi cicing. Udah kelek mah kadi. Tah kitu. Terus Atuh mah geus make kieu mah atuh. naon? Daripada nih yang tadi si Banar Bangkong mah lumpat. Ai heueuh si tadi si. Nih jeung maneh ka mana? Kok Tah mah geus we. Urang kawin cenah. Ari pecet di mana? Imah belah di mana? Eta teh kabelah kulon kaler di mana? Dingin cucu teh babaturan. Setuju. Aduh. Juru main cenah. Ayo tumpul. Pasti tinggal teh budak. Mani dari si tiket sih ya. paksa mah. Kalah. Dagoan. Siti, nu bener hadae ka si Incep. Ieu nu geus nulungan. Tinggal di si Bandar Bangkong mah kakalumpat we. Urang kecelakaan teh. Kumaha mun aya naon ka urang mun eueuh si Incep ieu kumaha urang mah. Moal salamet maneh teh. Nu kieu ieu. Nya, tah ieu anu alus mah. Aya naon teh kucing kitu. Siaga mun cek bahasa siaga. Mama, sok wae sing bener-bener, heeh, tong dinyerikeun anak emak. Kalau Tong bawa aja dinyerikeun mah. Mun aya reungit mau ditepak cenah digembrong. maneh mah lain digembrong. Naon heuh digembrong. Ku duit manehna. Heuh, eta bener.
nuhunnya kasih salamet ke keluarga emak gitu. Iya teh, aduh Gusti. Nah, sana separah yang teh mah bekam. Biasa ya, beda bapak.